Nah lamun aya masalah rumah tangga sok jadi drama kakak curhat ke sosial media. Dan nu bener mah masalah anggeus di jero kamar nutupan tok nu rapet nu nyaho. Lamun anjeun bisa mereskeun masalah tanpa kudu jadi bahan gosip keluarga atau baturan, anjeun kieu ari curhat ka sosmed teh meh naon, hayang pamer atau hayang neang perhatian. Da batur mah teu kudu nyaho sakumaha gedena badai dina hubungan. Sakalina anjeun nyaritakeun kagorengan pasangan anjeun ka batur, sarua wae eta teh anjeun keur ngahinakeun harga diri hubungan anjeun sorangan. Inget, lolobana jalma nu ngadengikeun carita anjeun teh lain paduli, tapi ngan penasaran hungkul. Ai pasangan nu ku anjeun geus disebarkeun teh ibarat kebul, anjeun moal bisa ngabalikeun deui. Tah kumaha lamun misalkan isuk atau pageto anjeun teh bebarengan deui, mesra-mesraan deui. Da angger di mata batur mah pasangan anjeun teh geus dianggap peruntah atau era gitu. Jadi lamun aya tatangga babaturan atau nu lainna lah ngarewa ieu ka pasangan anjeun, ulah ambek. Da marenana mah ngan saukur nuturkeun opini anu dijieun ku anjeun sorangan.